Allah bikulli syai'in alim. Biasanya nya Gusti Allah teh nyawan pisan bikulli syai'in alimun mahauni bikulli syai'. Aya tadi marada khusus lantaran yang lamun mafis samawati wa ma fil ard. Begitu didatangkeun wa Allah bikulli syai'in alim. Pertama mah nyaho lantaran wujudna nyaho ka langit jeung pangeusina lantaran aya, nyaho ka bumi jeung pangeusina lantaran aya. Allah nyiptakeun atuh aya jadi ciptakeun ku Gusti Allah, anda diciptakeun ku Gusti Allah aya atuh kadeulean ku Gusti Allah, kanyahoan ku Gusti Allah. Besi kurang jelas dijelaskeun deui bahwa kanyahoan Allah teh alimun bikulli syai'in, seluruh lempangna nangtungna heesna diukna keur ngajieun nundutan kanyahoan. Bikulli syai'in sih ada kanun nundutan kanyahoan. Di mana cenah kieu teh nundutan di belah kulon deket lawang nundutan di dinya aya teh. Ngopi manggeus padahal mah. Bikulli syai'in alim. Apaleun Gusti Allah. Nangtungna ka diukna nyahueun ngedengna dieu nyahueun dedengeanna nyahueun rencana-rencanana nyahueun hirupna maisahna perekonomianna perpolitikanana pergaulanana kemudian tingkah lakuna pagawean jeung sajabana ieu maka ieu wa anallaha bikulli syai' kul adat sur kulli syai' isim nakirah kulli jeung nakirah luar biasa umumna. Lu teu kanyahoan mantak waliullah mah geus cukup sakege aing mah kanyahoan keur di mana bae geus sugan deuk minta tolong ka mana teu jangan kanyahoan aing teu kaasupkeun kana kulli syai'. Allah teh ma'alim ka aing teh geus hiji bae hiji ayat asal nyulusup ke jero hate dibandingkeun jeung sakabeh ayat talar tapi nyana korupsi terus bae mending hiji ayat tapi nyulusup ke jero dada ke jero jantung sehingga boga rasa asa didelekeun ku Allah asa didengekeun ku Allah asa beberengan ku Allah asa dikanyahokeun ku Allah cukup hiji ayat. Geus kuari mah urang asal geus datang ka imam Allah nyahoeun ye ka aing datang tas ngaji sendal pahili nyahoeun ye Allah ya. Kamana ieu kuduna nyahoeun. Aju ngahaja apa henteu nyahoeun Allah ge. Rada ngahaja saeutik. Dadedelegeun bae sendal kulit aya aing moal sendal jepit. Lah teu kanyahoan ieu. Allah mah horeng nyahoeun. Rencana ti awal aya rangda urang Cikupat teh ka mana eta nu bahenol teh. Ngaji mengaji teh perencanaan yang neulirangda teh susuna doang gede teh budak. Kanyahoan ku Gusti Allah. Bikulli syai'in alim. Sing hade jasa sing hade. Aduh masyaallah nu mentak mulus jeung teu mulusna, murni jeung teu murnina, ikhlas jeung teu ikhlasna. Kanyahoan ku Gusti Allah ku ieu ayat wa annallaha bikulli syai'in alim. Isin ka Allah mun urang ngaji teu ikhlas. Isin ka Allah mun salat teu ikhlas. Isin ka Allah mun haji teu ikhlas. Isin ka Allah mun sedekah teu ikhlas. Lantaran kadeuleungna secara zahir mah kos kieu bae tapi jero hate kadeuleung ku Gusti Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ialah bikulli syai'in alim. Lempengkeun mulai ti kuari hate urang. Duh aing kanyahoan bae ku Gusti Allah. Gusti ya Gusti Maha Uninga tuh abdi teh jasa kieu mah ieu dagang keur lancar Gusti Maha Uninga ti Gusti pantah. Dan abdi teh hayang boga dua we Gusti teh. Gusti Maha Uninga supaya nu kolot rada tentrem bae Gusti. Jauh. Sak Allah tolol sia. Segala yang kos kitu segala naon tuh. Nyahoeun Allah teh kaker tegah teh hate urang nu hayang kawin nu hayang nyandung. Macam-macam nyahoeun. Iyalah wa anallaha bikulli syai'in alim lantaran baina ja'alahu dzalik lijalbil masalih lakum. Allah ngajadikeun seperti tadi pikeun lari kamaslahatan keur aranjeun kabeh wa dafil madar ankum. Jeung nolak kamadaratan lantaran ieulah kaidah Islam teh jalbul masalih wa darul mafasid. Darul mafasid kana kadituna muqaddamun ala jalbil masalih. Panjang geus dongeng nu jelas mah jang jalbil masalih wa daf'il madar. Qabla ruku'iha
memeh kejadian memeh terjadi Allah geus jauheun atuh dalilun ala ilmihi bima huwa fil wujud wa ma huwa kainun jadi dalil kana nyahona Allah kanu geus aya jeung nu bakal aya jeung nu eukeur geus eueuh nu teu kanyahoan urang diciptakeun ku Gusti Allah geus kanyahoan ku Gusti Allah model kuarina de atuh kuari dideulekeun diurus ku Gusti Allah urang teu nyaho bakal maot ira Allah mah geus nyahoeun sia sakitu poe deui sia sakitu bulan deui sia sakitu taun deui bakal diasupkeun ka jero kuburan ku aing geus nyahoeun Allah mah mantep kula kitu ningali keistimewaan hiji beta Ki Astari mana gara Ki Astari kresek cakung jelema datang tiluan ke manehna assalamualaikum obatan waalaikumsalam benerna orang jauh eta jelema teh naik parahu berarti orang itu tuh orang untung Jawa atau orang naon ngaranna pulau pokoknya naik parahu bae ka ditu begitu kabangi jeung Ki Astari cek Ki Astari salah seorang geus ditungguan ku kuburan di antara opatan cenah karaget kabeh sering Ki Astari mah sok bener bae sia teh aingnya kaluar ti dinya teh geus kikituan bae cenah ieu saurang geus bau kuburan urang hahampuran di kuari hampuraan geus urang balik-balik kabeh biasa bae tara renang we naik parahu teng geus tereh deukeut ka tempatna ngaguling parahu pae saurang nu tiluan salamet nu saurang teh eta teh geus kajahoan ku Ki Astari bahwa si ieu teh bakalna geus tereh deukeut ka maot ka ambe jeung kadeuleu dibukakeun hijab lain bantrak-bantrak keudeuh Ki Astari mah lantaran nya mah saguru jeung Ki Muhammad Kinawawi Mandaya sanggeus ka guru ngaguru deui ka Kinawawi Mandaya na ieu Ki Astari tak Ki Astari disahanya na naon garang-garana belajarna di Kisajim di ditu ti Syekh Nawawi ta eta teh patali-patali deukeut jasa mentak seukeut nama hirupna memeh merdeka geus berarti berjuang bareng nah ieu lah Ki Astari teh nyahoeun nya nama asal geus dilirik senyum bae kasaha ya senyumna ya biasanya tereh paeh nu disenyuman ku nya eta Ki Astari nah iyalah hamba Allah aya nu dibukakeun hijab atuh komo Allah nah mantak atuh Allah ciptaan Allah atuh mantak urang mun ngarasa hina di hareupeun Allah dhaif di hareupeun Allah teu daya teu upaya Gusti hidayah abdi mah aya danang Gusti hirup ku Gusti supaya teu dimotan ku Gusti sia ngomong kitu pan teu ibadah ka aing atuh tadi kitu kan man ku Gusti Allah mantak kudu ngarasa hina urang teu daek ngaji ieu ngarasa hina ngaranna daek ngaji nun teu daek ngaji ngaranna takabur sanajan ngajina di handapeun tangkal Ambon lumayan geus sakitu ge terus salat eta ngarasa hina berarti salat teh puasa nurut ka parentah Allah Subhanahu wa taala ditambahan sing ade ya'lamu annallaha syadidul iqab sing nyaraha maraneh kabesanya na Gusti Allah teh sangat pisan pohara pisan nyiksana ka musuhna anu ngamusuhan ka Gusti Allah nu teu nurut ka Gusti Allah mimiti teu percaya bahwa Allah pangeran atawa percaya namangan haju nakal daek mabok daek korupsi daek zina kabelah dieuna atuh teu daek salat teu daek puasa na iyalah sing hade Allah teh syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim kanyahokeun ku anjeun bahwasanya na Gusti Allah teh maha hampura li auliyaihi ka para kakasihna rahimun tur maha welas ka para kakasihna kakasih Allah teh jelema nu nurut jasa secara syariat nurut jasa melalui tarekat nya teh niti kana hakikat geus jadi kakasih Gusti Allah zahiran wa batinan Allah maha hampura boro-boro keur benerna dina syariat keur salahna ge ieu geus dihampura bae ku Gusti Allah jelema kadeulina teu salat kadeulina ku mata urang padahal hatena mah keur babarengan jeung Gusti Allah tapi wali Allah nya
geus wali Allah teh aya nu wali dina syariat kakasih Allah teh eta ge sarua aya anu kakasih Allah teh syariat jeung hakikatna jelasna dua-duana ieu adalah menang Ghafur menang Rahim asal urang nurut ka parentah Allah ngalaksanakeun perintah-perintah Allah urang teh kakenaan ku ayat Ghafurur Rahim nah ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngeredit mobil datang dek ngeredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayakhafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kredit dan karang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Waalaikumsalam bagi belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain dah mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah tuh ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi Kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang mau sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu aja ya udah bawain satu Kiai Blon Kiai Blon kos gitu tah. Gimana nu teger Kiai coba kuar. Demandak ngomongna puluh ya ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu, boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka teman teh jadi mamalah atuh atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit dibawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeredit hayu tiatut hayu ti WA hayu geus di mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa kitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pesantren mah Islamun pondok pesantren maka teknis cara pondok pesantren modern dunia tamah
Pasantren mah non teknis, teu kudu make teknis pasantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah, asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun. Teu kudu make teknis. Udangkeun budak peuting tahajud. Berjamaahkeun tahajudna. Balik we boro-boro tahajud salat henteu. Non teknis pesantren, ulah dipikiran teknis, asal betah bae heula di pondok. Asal betah bae heulanan, teu kudu ngaji, geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan. Asal betah bae heulanan. Ge isinan sorangan. Aing mondok geus sabaraha bulan dieu. Dahar bae, can ka masjid-masjid. Tegar ulah non teknis pesantren mah. Deuleu riwayat waliullah. Pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang. Ayo sing bener ngaji teu kudu. Cicing di pondok pesantren, masak. Kayak beak duit bapana. Neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid, oh berjamaah. Allah Akbar. Nongkrong ngajinya. Kitab naon kitab. Aing macan boga mulu ka ngaji. Geus. Ya ku kiai ge asal betah bae ceuk. Teu aya aturan ngaji, teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun. Beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun. Kitulah ieu Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri masyaallah eta mah make teknis kitu modern tah mah di mustaqim tah mudirun tah mah moborot. Pondok pesantren mah tiba heula lagi. Sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi. Ka masjid. Ka beladi dah geus embungnya sih bau. Geus kos kitu kan. Mun babaturan saya eta tanya saya satu kumaha aing bae. Sapir ka Allah. Ka Allah mah teu kudu bisa sih. Kecuali di mall ka Allah paling jangan batur aing jeung sia sih gitu nya seuh geus atuh bararu bentek eueuh masalah dahar teu puguh waktu. Emang santri puguh waktu na henteu. Coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak. Jam sabaraha bae aya nu masak. Subuh aya nu masak, jam 7 aya nu masak, jam 8 aya nu masak, jam 10 aya nu masak, jam zohor kiai ka masjid nyana masak, asar batur ngaji nyana masak, peuting waya istirahat nyana masak kebeh bae. Aja dicarekan ku kiaina dolah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok. Aja salah cenyahoeun KBG ka rahasia pasantren. Ingat, awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah. Ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan. Kudu nu loyog, nu rendah hati, anu bener-bener endek. Nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian. Teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian. Ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak. Mun bapak mah santrengkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye emang bae lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren mah teu meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Salat subuh berjamaah saleter di jero hati mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah itu geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa bae tuh sabulan 2 bulan geus jana rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawan mina bina tu ambilin baruan sira tuh bukan kita bang ngaji di pondok kos lalagaan nanti jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji
ngaji tadi pohon deui ya tatepkeun bae geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur kok mau bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran dari korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres ya tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sekalian guys gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng bae siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae ya aing sina naonan sakeuna santri ogos gitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji kemetakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna coba kokorian eueuh ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti ieu nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir saeutak saeutik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad ya isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadeuleuh ku ari padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian ya siap sapira jadi imam santri ogos gitu nun teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain tapi lamun kaluaran salap masyaallah salah sautak saeutik mah geus maafu naon eta teureuna basicna awalna memang maksud ibadah jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat tapi lamun masyarakat deuk ibadah dipimpin kudu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae kunaon maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mah hiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge di onang guari henteu atuh sia teh guari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun lain kiai teh mah kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge jadi tim sukses
Kiai disatukan kos gitu beda guys nyambung penyakit dibawa ye la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd Gusti Allah tenyo bakah ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang enggak saya gitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ya lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngadele kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamanitada sahabai kiai pamanitada sahabai ustad pamanitada sahabai tokoh pamanitada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buka bank terus bae cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng gede lain gede beteng gede beteng mereuneuh ieu mah beteungna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh ieu mah beteungna gede lain deui aya ribaan dayut beteungna dayut nya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung teman teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia teu teu bae aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazan penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suudzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suudzon bae
Kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suudzon bae ka jelema teu meunang nanaon suudzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suudzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suudzon teh terus bae kasasaha ge suudzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suudzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suudzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suudzon-suudzonan biasa bae ka Gusti Allah nek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun Betul sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeun nya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu eta kos gitu tah lempeng ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnas wallahu alam bimuradi ja'alallahu Allah ngajadikeun al-batakal ka'bata kana ka'bah al baital harama tegese baital haram hiji bangunan anu mulya al muharram dijadikan kiamal linnas sebagai kiam ke manusia sebagai tolak ukur sebagai pusat yang manusia pusat dina peribadahan pusat dina perekonomian ialah Baitullah Baitul Haram lamun aya jelema boga dosa sup ka Baitullah tadarru dihareupeun Gusti Allah dipayuneun Baitullah da dititah ku Gusti Allah Gusti dosa abdi luar biasa lobana kamari mabok kamari zina abdi teh nyuhunkeun hampura Gusti Baitullah teh ku sebab eta bait lain lalagaan disebut ge Baitul Haram teh saeutik jelema dihampura ku sebab taqarrub jeung tadarrub di dinya ngan teh ai boga hutang mah kudu dibayar aing geus minta hampura di hareupeun Baitullah boga hutang 1 miliar geus beres yakin teh tetep digenjreng di ditu urusan kemanusiaan mah termasuk zina namun mabok tah rada deres teh aya nu dihampura ngan aya nu bagus mah tetep dijilid artinya sebab ai mabok mah pribadi ai zina mah pan geus melibatkeun nu sejen hutang mah melibatkeun nu sejen nah kitulah lamun berurusan jeung manusia na ieu mah moal anggeus urang dosa-dosa komo nu laletik masuk ka Baitullah geus dijamin ieulah urusan dunia urusan agama kemudian orang salat di hareupeun Baitullah kuneuleuna bage urang geus dibere 20 derajat tawaf urang di Baitullah masyaallah dosa urang raragagan perlengkah begitu urang tawaf teh guriling sakuriling dosa raragagan 2 kuriling makin kagak makin ragag terus 7 kuriling beres gitulah Baitullah kemudian dijadikan manasik haji ku Gusti Allah bisa umroh bisa haji ieu jangan lebur dosa-dosa orang ieu urusan agamana Baitullah lain bantrak keudeuh mantak jelema anu geus kasedot ku Baitullah jadi tamu Allah geus tama pisorgaeun bae pokona mah jelema nu geus top di Baitullah tama geus pisorgaeun jasa asal ulah balik ti ditu haju mamawa simba bae pokona ayo Baitullah yakumu bihi amru dinihim bil haji wa dunyahum jeung urusan dunyana urusan perekonomianana
jelema di Indonesia seorang mawa 5 juta bayar rata-rata kali 250 manusia dibeakeun di ditu komo nu 10 juta komo nu 20 juta mah ngendek duit di Mekah sabaraha teh encan ti Malaysia encan ti Pakistan encan ti Turki encan ti Yaman encan ti Yordan ti berbagai negara sub kadinya moal aya nu teu balanja di Mekah kabeh ieu urusan dunia di samping eta lamun aya jelema sub ka Mekah aman baheula mah baheula lamun aya jelema gelut sampai ke dibunuh ieu mah sub ka Baitullah kapanggih jeung ahli waris anu terbunuh teh kulantaran kadeuleu tadarru di Baitullah dihampura jadi pengamanan Baitullah kitu keneh baheula mah jelema anu cicing di Mekah teu boga igoma disebutna iliar eta teh anu turis-turis teu boga igoma di luar Baitullah mah ditangkap asal sub ka masjid aman aminan numantak nu arasub bi amni dakhilihi wa adami ta'arud lahu teu meunang diganggu jelema nu keur aya di Baitullah mah di mana-mana jelema geus ditarangkepan di masjid berarti geus pohara jasa ieu kagorengan bangsa sebab geus teu menghormati Baitullah kuduna mah dihormati Baitullah jelema teu boga igo masuk ka masjid sebab ka masjid teh nya nandek tadarruk ka Gusti Allah mun tayang ka Gusti Allah mun di masjid ditangkep deuk ka mana mentap pamuntayanganana ta eta kuari mah geus ditangkepan di masjid ge asal teu make gelang we askar geus telekeun we nah iya makanan gua ceknya na ieu ai baheula mah henteu di masjid ditangkepna henteu ke geus kaluar ti Baitullah menghargai Baitullah ditangkepna di luar kuari mah di jero masjid kene ditangkep berarti bok-brok jasa bangsa Arab lagi geus bok-brok jasa deuk ka mana menta muntayang atuh puguh batur teh aing kajen ieu mah boga salah ka masjid kuduna bae ulah ditangkep cak askar sadaekna sia di masjid ayo sia dahar apa henteu sia di masjid bae paling nya nginum zam-zam kajen diamankeun bae geus pasti sapoe mah kuat 2 poe mah kuat 3 poe tah geus kaluar ka ara tangkep kuari mah di zaman kula bae ge kamari teh nu ditangkep di masjid sabaraha urang guru naon ieu barang di deuleu wah Pakistan ditangkep buru naon ieu Indonesia ditangkep misinkeun aing budak ditangkap asal teu boga gelang bae ta ieu tanda resmi mun teu boga gelang mun boga gelang berarti resmi nah ieulah kuari mah di jero masjid ge di jero masjid ditangkep padahal bi amni dakhilihi wa adami ta'arud lahu kemudian ditarikna dibawa ke Mekah samarati kulli syai'in ilaih bubuahan unggal negara diangkut supaya fasilitas kadaharan aya kabeh baheula mah urang di Mekah teh ngan sakadar korma bae paling ge cau paling ge jeruk kuari mah kadangdeur aya jelema nu beuki dangdeur aja ka Mekah ulah cangcaya dangdeur aya hui butun aya aya jengkol aya botoy aya ditarik bubuahan unggal negara jang supaya merenah kabeuki-kabeukina sebab letah orang Indonesia mah dibere roti teh utah tak kurang letah Indonesia mah tapi lamun dibere coa jengkol wah mantep jasa urang arek geus gideg bae mah kadaharan orang dihakar ku sia cenah ieu tak eta jadi beda-beda kan sumut teh urang lamun deuleu urang hideung masyaallah garila daharna gantu lantarannya nama dicampur sanguna ge sangu lain beas urang beas di ditu bae nu bualal daerah sakitu rasa campur jeung cuka aju di saosan dahar tengah jalan urang neuleukeun nyana masyaallah eta geus kos kitu bae kadaharanna ari urang Pakistan jeung urang India mah lain empleng gede di suhun sugan teh mah naon hareng jang dahar
dicoel punya dahar guys jeung aya parantina nyoba-nyoba orang dicoel utah ieu bangsa-bangsa teh beda-beda tuh orang Amerika orang Barat ya roti daharna teh Masya Allah mantak besi indek ulin ka ditu di dieu beukikeun heula ka roti di ditu sangu ku lagi hese neangan sangu di ditu di mana di ditu tah eta sa daerah sa negara nah kuari ditarik dibawa ke Mekah bubuhan geus puguh nu aya di ditu nu aya unggal nagara ge aya mun urang ka ditu ka pasar bubuhan buah anu urang teu nyaho ge loba di ditu sebab ditarik ieulah kiamal linnas peribadahanana silahkan menghadap Baitullah perekonomianana silahkan menghadap Baitullah bahkan aya jelema ngahaja bae dek dagang ke Mekah lain dek ibadah masalah nu ulah ge cacampuran aing mah ditu dek ibadah ongkoh dek dagang ongkoh masalah ngan mal berkah engkena teu berkah takos kitu teu berkah coba deuleu pemimpin haji anu memang ngahaja dek neangan dunia bari mimpin haji bari neangan dunia bukti teu kudu dicaritakeun hiji-hijina jelema anggeus hirup keneh beak ludes mun kukula dicaritakeun haji patah pangsugihna boga hotel di Bogor di Bandung haji patah nya nama ngeberangkatkeun turis sakapal jamaah haji sakapal geus teu mahi dina kalkulator hartana kuari ludes tinggal 5 doang kemudian nu awewe teh nu awewe lah geus luar biasa terus nu urang nyaho bae di urang geus sugi di demo ku jamaah haji lantaran henteu ngaberangkatkeun sakali atau 2 kali imahna beak korsina beak tanda teu berkah kan berarti aya nu kagara ngaberangkatkeun sakali doang haju di demo bae lain teu berkah deui tah mah geus apa beak ludes ka cangcut niatna teu meunang salah endek ka ditu dek dagang doang bagus aing mah ka ditu dek neangan duit deh insyaallah mulai campur jeung ibadah dek neangan duit aing mah ka ditu nyieun ayeuna mah paspor dek ka mana ka Mekah dek nan dek dagang aing mah dek kuli dek dagang neangan duit tok insyaallah menang masalah aing mah ka ditu dek ibadah we ulah dicampuran jeung neangan duit aing mah dek mimpin haji bari neangan duit deleukeun tungtungna poe ieu ngembol korsina isuk sia isuk deleukeun dibeuleum sia ku jamaah geus sabaraha sekitar urang nu leuleutikana komo nu gede mah ajur-ajuran naon ieu teu meunang salah di dieu ge qiyamal linnas urusan agama haji bae manasik haji urusan dunia silakan maneh dek dagang di dieu dek dagang ka ditu asal bisa bae mantak lamun nyelipkeun perdagangan melalui haji na eta teh aya bae kendala kamari ieu aya anu nyelipkeun rokok sabaraha bantal eta rokok beunang pan ratusan juta rugina di bandara di ditu King Abdul Aziz lantaran ieu mah tuh ditanya jang rokok mah nya jang rokok loba jasa berarti jang dagang ieu mah sita aya deui nu mawa tusuk sate bloon teh jelema tas tapiru ku tusuk sate begitu dibuka naon ieu cak Arab begitu ditanya dibuka tusuk sate isi jang naon ieu jang sate cak berarti dagang eta kos kitu bae ge hiceun ku urang Arab paling anu aman dititip-titipkeun urang boga jamaah 100 titipkeun di dieu kitu sapak jadi 100 pak mun rokok teh mah atawa di dieu 10.000 di ditu terus mun dek jualan tusuk sate teh pan di ditu mah utang kalawi mantak mawa di dieu utang kalawi di ditu mah melak atuh hese teh jadi pantang kalawi di Arab mah nah eta dibawa ka ditu bari ibadah haji bari dagang 3 tunggu bae kehancuranana mewahkeun imah beli mobil gedong tunggu kehancuranana deleukeun dicampur adukeun model kos kitu geus tinggal kitu bae besi urang endek ibadah haji bae besi dek dagang aing mah dek dagang ka ditu
ya ibadah mah tetap iya terus kan niatna ingat dagang mereka di itu sok asal cicing di itu dagang sugi beneran nih malain lalagaan duit ambalaya di itu mah orang ngalalaga batu cincin baik ka jamaah haji melina orang di dia kan nih menang meuli di Sukabumi pipirusan aya bae orang kendak virus asli asli mah tuh ngabohong saeutik masalah lah pokona dibeli diborong ieu jamrut mudah-mudahan jamrut Cikotok jamrut ya India ya jamrut jual pokona mah naon bae eueuh nu teu beak di Mekah mah eueuh nu teu beak bahkan ka jengkol beak dangder aya jelema muringis bae aki-aki kunaon ki ya aduh cenah aya ngadahar dangder jasa aya teh eueuh aduh kos nu nyiram bae si aki coba kene angan heula ternyata dangder loba jasa bareng dibawakeun teh ka dieu aya cenah melak di mana di Masia ide itu di lembur dibawa ka dieu jauh amat ti dangder meureun naik kapalnya atuh Masya Allah isukna hayang hui aya dangder aya hui aya jengkol aya peteuy aya toge di pasar ku ari aya jadi urang asup ka pasar Arab teh sarua jeung ka pasar Kemis sarua ge sagala aya bae bubuhan-bubuhan urang teh aya Masya Allah iyalah qiyamalin nas tuh ya Allah ya Rabbi ja'alal ka'batal baital haram qiyamal linnas geus karasa ku urang kabehan tadarru dihareupeun baitullah qiyamal linnas baitullah teh baitul haram teh perekonomian anu luar biasa urang Arab boboga warung leutik ya keuntunganna lantaran teu pernah nu meuli nu manteknya nama teh sieun waktu salat tutup lantaran nu meuli kita salat loba bae susur ditipu kunyana padahal mah tangkal langbo dibeli bae eueuh bae jamaah nu teu mawa susur loba sa Indonesia mawa hiji mawa 10 beta susur mawa 10 kali 250 manusia geus sabaraha encan anu kat Malaysia ka Thailand ka Singapura dan lain sebagainya susur bae geus sabaraha miliareun susur bae geus encan tasbih aduh tasbih mati mimiti tasbih kauka datang ka kakak datang ka tasbih plastik buak kabeh di Arab teh diangkut ke negara lain ya Allah ya Rabbi qiyamal linnas geus dijelaskeun ku Gusti Allah urang Arab mah nu mantak gara rendut beuteungna cara ricing bae nu ngadagangkeun orang Malaysia orang Indonesia urang-urang mah ieu dengan sakadar jadi hadam-hadam di toko emas di toko dan lain sebagainya pakaian urang Arab mah sausim geus kudu kabeli mobil mewah encan 2 usim sabaraha kuari mah eueureun mah gading eueureun kuari mah beres haji umroh dibuka lebar-lebar eueureun sarua aja jeung musim haji qiyamal linnas Masya Allah kakara kapanggih ku urang ayatna ieu horenganan mantak lamun hayang sugih pindah ka Mekah dagangna di ditu bae di Mekah bae di dengan baheula mah bisa mantak Syekh Nawawi luar biasa ngahadam jabat dibere ku raja jaba meuli nyana di itu jah baheula mah meunang meuli mantak begitu kamari dibuka ye pertanahan dek pelebaran Masjidil Haram nah eta teh aya ngaran Nawawi Tanara aya tanah di Mekah ngaran Nawawi Tanara Masya Allah dibuka orang Arab masih kena jujur coba Nawawi na tahun sabaraha mautna tahun sekian berarti aya ya keluargana kamari diaruruskeun munang sabaraha meureun teh aya ngaran Nawawi Tanara Al-Bantani nah ieu luar biasa baheula mah teh bisa meuli kuari mah teh bisa tah eta aya deui ngaran Samsudin nah sing ada besi anu ngaran Samsudin usul gara ka ditu sarua Samsudin Kronjo aya pelebaran Masjidil Haram aya tanah ngaran Samsudin Kronjo tapi si aya Samsudin orang Kronjo bakal ditu ka Mekah aya di dinya teh aya sababaraha urang Indonesia teh nu aya ngaranan tanahna di ditu warikeun dilebar tanahna besi dituntut ku raja ku bangsa Indonesia baheula ku keturunanna geus diberes-bereskeun iyalah qiyamal linnas dimimiti urusan agama
datang ke urusan perekonomian bener-bener Baitul Haram teh karasa Allah geus ngajelaskeun ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal lin dua wasyahrul haram Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas jalana tadi bimana sayara lamun jalan bimana sayara qiyamal linnas teh jadi maful kedua maful kaijina al ka'bata maful kaduana qiyamal linnas tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas tah ai wasyarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun qiyamal linnas ngan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atpusan lidalatil awal berarti sarua jeung ja'alallahu syahrul haram qiyamal linnas Allah ngajadikeun kana bulan haram maksud haram ti bimanal asyurul haram opat ieu teh sebagai qiyamal linnas hiji bulan Dzulqa'dah dua bulan Dzulhijjah tilu bulan Muharram opat bulan Rajab eta teh ngaranna asyurul hurum eta teh teu meunang ngayakeun peperangan karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari kerajaan Jawa Timur kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kos kitu urang ge panuturkeun itu nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang di bulan-bulan asyurul hurum teu meunang ngayakeun peperangan hiji bulan Hapit kedua bulan Haji tilu bulan Muharram opat bulan Rajab berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah bulan Muharram bulan Rajab ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang kuari mah geus teu make etika perang teh geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh jeung eueuh lapangan perang nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang baheula mah lapangan perang anu kekuatan teh ditentukeun tempatna kuari mah teu lantaran nuklir bom di mana bae geus make sensor anu loba jelema geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak letik kabeh beak perang kuari mah kos kitu teu beretika perang makan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara tapi di deuleu kurang Irak henteu aya kos kitu di deuleu kurang Afgan henteu kos kitu di deuleu kurang Libya henteu kos kitu berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu pangheulana Cikupa lantaran di dinya aya nubukna beureum sabelah teh jagong Cikupa lah gara-gara pindah si orang Cikupa geus dikieukeun bae moncongna teh tinggal mencet bae remote-na terus sepatan pasar Kemis Bante kaliwat kujan kapetelan doang ya Allah ya Rabbi lain lalagan perang ayeuna mah jelemana di dari itu bae di Amerika make remote Iran geus siap nyeun nuklir nyeun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika uji coba geus ka laut Amerika sabaraha jarak tempuhna sabaraha jauhna dicoba ku ari nuklirnya na ternyata bisa ka Amerika ge bahkan leuwih nu mantak sugan iring-iring urang Iran teu siap perang sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran eleh kapan Amerika mada ku ari geus mulai deui Amerika cak Iran teh siap wae luncur-luncurkeun ujianan tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh bom kapal di luhur geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil biak kabeh eta doang teh teu make etika kos kitu teh nu mantak baheula Irak nyeun bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero
Ketika diserang kok Amerika, rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya ngan can digunakan wallahu alam jang ira. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nu nyieun orang Perancis, pintu kedua nu nyieun orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan. Pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna ira pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lain leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jauh riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum kitu abad ke-15 bakal diserang deui kupah nu mantak eta teh di kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah. Bangkerna geus hese nyaritakeunana lantaran orang Perancis nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bangker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nyaho nilu aing. Masya Allah. Itu teh digunakan kamari teh digunakan ngan pernah aya muka doang gitu tah. Ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh lebih ditembakkan ku Amerika. Eueuh ka mana cenah eta? Misteri cek orang Amerika. Tank baja sakitu ditembakkanana ternyata eueuh ka mana ieu teh? Bingungan orang Amerika. Datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta. Cek urang mah naon atuh teu dahar-dahar can kuari bingung aing ka mana cenah eta. Dibuka pur. Aya pernah satu kali dibuka liangna det arasup ka dinya. Sedengkeun keur diserang ku Amerika. Arasup ka dinya. Sekian ratus tank baja lenjak. Selesai pajar menang. Eueuh. Pajar misteri etalah tank. Etalah bunker Irak. Kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet teh di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah. Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein. Ke tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing paek kajen sabilillah deuleukeun ke Irak mah negara 1001 malam. Lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara tuh atuh hiji bae atuh Saddam Hussein nin naonan atuh tangkal korma dijieun seperti rudal sekat diberangkatkeun datang ka Riyadh sieun kabeh remote dikiekeun teu harurung cek Amerika kon teu net-netan remote urang ieu naon ieu beusinga jegur bang pabeh lalaunan make antino aku mah astronot oh biayana sabaraha triliun teh anti astrono itu anti rudal geus deukeut ge teu daekeun sasada remote na di dalam atuh horengan tangkal korma sabaraha triliun da iyalah 1001 malam Abu Nawas hudang harita tah. Wallahu alam Saddam Hussein lagi teu kanyahoan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh. Dinaon di wahangan leutik. Di begitu di kuduna mah pan eta teh di setrum ngaku tapi henteu datang ka maut. Wallahu ada misteri. Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mah pan Saddam Hussein teh aya di Bojong gori. Datang ka Amerika itu ngejelaskan Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu mana nu asli ieu nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas teh Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran
Janganpun manusianya, debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saya tiga-tiga aja. Kos Jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak Jawara dek gelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh ku bapana heula, paeh sia. Anak Jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak Jawara nyebut sieun, teu meunang. Gelut heula sia. Geus dididik ku aing. Lamun sekarang rentet bae, geus ulah tarung, dibebaskeun sia ku aing. Anak Jawara tak kos gitu. Nailah Syahrul haram qiyamal linnas nomor katiluna wal hadiah wal qalaidal qiyamal linnas hadiah-hadiah baheula teh lamun endek ngayakeun taqarrub jeung tadarru urang Arab ieu ontana teh dimerekan sebagai hadiah geus dikencarkeun ge ieu teu diganggu lantaran karesepna urang ditu memburu lantaran geus aya tanda bahwa ieu teh onta hadiah maka diamankeun wal qalaid jeung hewan-hewan anu di kongkorongan lantaran ketika geus di kongkorongan berarti ieu teh edek dipake taqarrub di Baitullah hadiyu jeung qalaid baik kuari ngajadikeun dam maupun memang semata-mata jang taqarrub dumados ka Gusti Allah ieu merupakan qiyamal linnas pusat perhatian pusat perekonomian pusat kehidupan pusat segala rupa ialah opat hiji Baitullah eta Baitul Haram sebagai qiyamal linnas urusan dunia jeung urusan akhirat dua Syahrul Haram ieu termasuk qiyamal linnas tilu hadiyu termasuk qiyamal linnas nomor kaopat qalaid ieu adalah qiyamal linnas zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard zalika tah Allah ngajadikeun model kos kitu opat rupa teh terhadap Baitullah litalamu supaya anjeun nyaraho bahwa anallaha ya'lamu sanyana Gusti Allah maha uninga ma fis samawati wa ma fil ard naon aya di langit jeung naon aya di bumi santos lantaran eta dijadikeun ku Gusti Allah teh ngajadikeun kamangpaatan jeung nolak kamadaratan ketika urang taqarrub dibawa ka langit amal toab urang teh muter di Baitullah jelmana muter tapi amal na naik ka langit coba ge urang lamun muterkeun benda dina tong bakal naik ngemantak aya motor di mana kada tuh sia sok noleh kan eta teh blon teh sia tah motor dari tongeng muter sorangan kaluhur eta teh kaluhur tidak disadari mun muter kitu pasti kaluhur bae neng muter kaluhur nyana ge geus boga rarasan asal geus datang kaluhur eureun gas na teh turun deui ka handap deui digas deui muter ngeng muter manusia muter di Baitullah jelema nama tetep tapi amalna naik kaluhur Masya Allah amal naik kaluhur terus ka langit ma fis samawati wa ma fil ard jelema dihandap tapi naik kaluhur langit dipapag ku urang langit teh malaikat geus disiapkeun ku Gusti Allah malaikat toab saha toab si Teddy urang mana ye urang Cikupa kok jore amat toabna malaikat jore jasa cenah ieu mah toab teh malum nyanana di kurang ngaji manasik ya geus atuh cenah mah saya bae kos ki ieu saya toab saya mah toabna mal soleh urang mana ye urang teureub ieu mah rada bagus cenah ieu tah rada bagus cenah rada doang rada encan aya bagus jasa mah ieu sih ieu mah top saya ieu mah toabna ieu Mang Muhammad urang mana urang Cilongok bagus amat malaikat geus disiapkeun itu ya Allah ya Rabbi lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard nu aya di bumi kanyahoan ku Gusti Allah Baitul Haramna diciptakeun ku Gusti Allah Allah maha uninga ku Gusti Allah diciptakeun Asyurul Hurum sebagai
bulan mulia Allah Maha Uninga. Allah nyiptakeun haju binatang-binatang jang takarrub ka Gusti Allah lantaran aya kamangpaatan kolaid anu dikongkorongan dipencit ge sabaraha ribu hewan sabaraha juta hewan urang Mekah bisa ngadahar dagingna nu fakir nu miskin teh geus ngadahar daging luar biasa teu eureun-eureun tambah deui madak jadi masalah lantaran loba teuing pernah dikirim di zaman Pahad permintaan Amerika dikirim ke Amerika dijenkeun kornet ditentang ku ulama-ulama sadunya. Raja Pahad dipanggil dimitingkeun deui kemudian tidak boleh sebab ieu mah saaya-ayana di Mekah bae deuk dikumahakeun ge ku urang Mekah bae teu meunang dikirim ke Amerika dibuat kornet. Hanya satu kali kesalahan Raja Pahad saat eta madak salah minta hampura Raja Pahad ge malikeun deui ku ari mah teu dikirim ke Amerika teu dikirim ke Belanda khusus jang urang Mekah bae sabaraha juta hewan. Ialah kemanfaatan anu luar biasa li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Urusan agamana deus melalui Baitullah Allah Maha Uninga urang manusia kumaha ngagaweanana diterima ku urang langit Allah Maha Uninga. Duit das yang menang di mana Allah Maha Uninga lantaran Allah teh dunia leutik yakbidullahu leutik jelema ka Mekah lelempangan ngajual sawah bener henteu ngajualna didelekeun ku Gusti Allah jelema yang ke Mekah jasa rebut kakana ka Madinah didelekeun ku Gusti Allah beuna naonan sia menghadap ka ieu rebut segala rupa jelema nu ka Mekah baik kemudian rebut nyana teh korupsi dan naonan sia menghadap ka aing maka jeung maling segala rupa digalekeun ku Gusti Allah teh ya'lamu ma fis samawati wa ma fil si hadis salah setik awas cek Gusti Allah dek menghadap ka aing teu kudu ka Baitullah aja ikos kitu carana jadi ditu ka aing nyembahna di dieu ge ka aing make perjalanan nu bagus atuh nu paling bahaya jelema cinta ka Baitullah mempersiapkan hayang deus ka Baitullah kemudian dilarang bakalna di akhirat tu pangheulana digenjreng ku malaikat jelema nu ngahalangan jelema nu cinta ka Baitullah nu berangkat ka Baitullah geus cinta jasa ka Baitullah dihalangan tah nu ngahalangan anu pangheulana dikerekeb ku zabaniyah lantaran jelema geus deus ka Gusti Allah deus ka Baitullah geus mempersiapkan diri segala rupana geus rela ninggalkeun nagarana tapi dihalangan nu ngahalangan ieu nu bakal heula dibebas-bebesun ka neraka jahanam cing ade la Malika namu Allah menjadikan seperti apa supaya menyerudu bahwa segala berbagai kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala para pengesina manusia-manusia itu kenyataan gua aing masih kurang umumnya hanya Allah wa innallaha bikulli syai'in alim biasanya nyana Gusti Allah teh nyawan pisan bikulli syai'in alimun maha uninga bikulli syai' aya tadi marada khusus lantaran ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard begitu didatangkeun wa innallaha bikulli syai'in alim nu pertama mah nyaho lantaran wujudna nyaho ka langit jeung pangeusina lantaran aya nyaho ka bumi jeung pangeusina lantaran aya Allah nyiptakeun atuh aya jadi ciptakeun ku Gusti Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah aya atuh kadeulean ku Gusti Allah kanyahoan ku Gusti Allah besi kurang jelas dijelaskeun deui bahwa kanyahoan Allah teh alimun bikulli syai'in seluruh lempangna nangtungna heesna diukna keur ngajin nundutan kanyahoan bikulli syai'in sih ada kanun nundutan kanyahoan di mana cenah kieu teh nundutan di belah kulon deket lawang nundutan di dinya aya teh ngopi manggeus padahal mah bikulli syai'in alim apaleun Gusti Allah
nangtung ka diuk na nyahuan ngedeng na dia nyahuan dedengian na nyahuan rencana na nyahuan hirup na baisah na perekonomian na perpolitikan na pergaulan na kemudian tingkah laku na pagawean jeung sajabana ieu maka ieu wa anallaha bikulli syai kul adat sur kulli syai isim nakirah kulli jeung nakirah luar biasa umumna lu teu kanyahoan mandak waliullah mah geus cukup sakege aing makanya hoan keur di mana bae geus sugan minta tolong ka manusia teu jangan geus kanyahoan aing teu kaasupkeun kana kulli syai Allah teh ma'alim ka aing teh geus hiji bae hiji ayat asal nyulusup ke jero hate dibandingkeun jeung sakabeh ayat talar tapi nyana korupsi terus bae maning hiji ayat tapi nyulusup ke jero dada ke jero jantung sehingga boga rasa asa didelekeun ku Allah asa didengekeun ku Allah asa beberengan ku Allah asa dikanyahokeun ku Allah cukup hiji ayat geus kuari mah urang asal geus datang ka imam Allah nyahoeun ye ka aing datang tas ngaji sendal pahili nyahoeun ye Allah ya kamana ya kuduna nyahoeun aju ngahaja apa henteu nyahoeun Allah rada ngahaja saya di dadedelegeun bae sendal kulit aing moal sendal jepit lah teu kanyahoan ieu Allah mah horeng nyahoeun rencana ti awal aya rangda urang Cikupat teh ka mana eta nu bahenol teh ngaji mengaji teh perencanaan yang neulurang teh susuna doang gede teh budak kanyahoan Gusti Allah bikulli syai'in alim sing hade jasa sing hade aduh masyaallah nu mentak mulus jeung teu mulusna murni jeung teu murnina ikhlas jeung teu ikhlasna kanyahoan ku Gusti Allah ku ieu ayat wa annallaha bikulli syai'in alim isin ka Allah mun urang ngaji teu ikhlas isin ka Allah mun salat teu ikhlas isin ka Allah mun haji teu ikhlas isin ka Allah mun sedekah teu ikhlas lantaran kadeleungna secara zahir mah kos kieu bae tapi jero hate kadeleung ku Gusti Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ialah bikulli syai'in alim lempengkeun mulai di kuari hate urang duh aing kanyahoan bae ku Gusti Allah Gusti ya Gusti Maha Uninga tuh abdi teh jasa kieu mah ieu dagang keur lancar Gusti Maha Uninga ti Gusti pan ngan abdi teh hayang boga dua we Gusti teh Gusti Maha Uninga supaya nu kolot rada tentrem we Gusti jauh sak Allah tolol sia segala yang gos gitu segala naon tuh nyahoeun Allah teh kaker tegah teh hate urang nu hayang kawin nu hayang nyandung macam-macam nyahoeun iyalah wa anallaha bikulli syai'in alim lantaran baina ja'alahu dzalik lijalbil masalih lakum Allah ngajadikeun seperti tadi pikeun nari kamaslahatan keur aranjeun gaweh wada fil madar ankum jeung nolak kamadaratan lantaran iyalah kaidah Islam teh jalbul masalih wa darul mafasid. Darul mafasid kana kadituna muqaddamun ala jalbil masalih. Panjang geus dongeng nu jelas mah jang jalbil masalih wa daf'il madar. Qabla ruku'iha memeh kajadian, memeh terjadi Allah geus jauheun atuh dalilun ala ilmihi bima huwa fil wujud wa ma huwa kainun. Jadi dalil kana nyahoana Allah kanu geus aya jeung nu bakal aya jeung nu eukeur geus eueuh nu teu kanyahoan urang diciptakeun ku Gusti Allah geus kanyahoan ku Gusti Allah model kuarina de atuh kuari didelekeun diurus ku Gusti Allah urang teu nyaho bakal maot ira Allah mah geus nyahoeun sia sakitu poe deui sia sakitu bulan deui sia sakitu taun deui bakal diasupkeun ka jero kuburan ku aing geus nyahoeun Allah mah mantep kula kitu ningali keistimewaan hiji beta Ki Astari mana kada Ki Astari kresek cakung aya jelema datang tiluan ka manehna assalamualaikum obatan waalaikum salam benerna orang-orang jauh eta jelema teh naik parahu berarti orang itu tuh orang untung Jawa atau orang naon ngaranna pulau pokoknya naik parahu bae ka ditu begitu kabangi jeung Ki Astari cek Ki Astari
salah seorang geus ditungguan ku kuburan di antara opatan cenah karaget kabeh sering Asari masuk bener bae sia teh aingnya keluar tidinya teh geus kikituan bae cenah ieu saurang geus bau kuburan urang hahampuran di kuari hampuran geus urang balik-balik kabeh biasa bae tara renang we naik parahu teng geus tereh deukeut ka tempat ngaguling parahu pae saurang nu tiluan salamet nu saurang teh eta teh geus kajahoan ku Ki Astari bahwa si ieu teh bakalna geus tereh deukeut ka maot ka ambe jeung kadeuleu dibukakeun hijab lain bantrak-bantrakeun Ki Astari mah atuh dantarannya nama saguru jeung Ki Muhammad Kinawawi Mandaya sanggeus ka guru ngaguru deui ka Kinawawi Mandaya na ieu Ki Astari tak Ki Astari disahanya naon karang-karana belajarna di Kisajim di ditu ti Syekh Nawawi ta eta teh patali deukeut jasa mentak seukeut nama hirupna memeh merdeka geus berarti berjuang bareng nah iyalah Ki Astari teh nyahoan nya nama asal geus dilirik senyum bae kasaha ya senyumna ya biasanya tereh paeh nu disenyum ku eta Ki Astari nah iyalah hamba Allah aya nu dibukakeun hijab atuh komo Allah nah mantak atuh Allah ciptaan Allah atuh mantak urang mun ngarasahina di hareupeun Allah dhaif di hareupeun Allah teu daya teu upaya Gusti hidayah abdi mah aya danang Gusti hirup ku Gusti supaya teu dimautan ku Gusti siang ngomong kitu pan teu ibadah ka aing atuh tadi kitukeun man ku Gusti Allah mantak kudu ngarasahina hina urang teu daek ngaji ieu ngarasahina ngaranna daek ngaji nun teu daek ngaji ngaranna takabur sanajan ngajina di handapeun tangkal Ambon lumayan geus sakitu ge terus salat eta ngarasahina berarti salat teh puasa nurut ka parentah Allah Subhanahu wa ta'ala ditambahan sing ade ya'lamu annallaha syadidul iqab sing nyaraha maraneh ka besanya na Gusti Allah teh sangat pisan pohara pisan nyiksana ka musuhna anu ngamusuhan ka Gusti Allah nu teu nurut ka Gusti Allah mimiti teu percaya bahwa Allah pangeran atawa percaya namangan haju nakal daek mabok daek korupsi daek zina kabelah dieuna atuh teu daek salat teu daek puasa na iyalah sing hade Allah teh syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim kanyahokeun ku anjeun bahwasanya na Gusti Allah teh maha hampura li auliyaihi ka para kakasihna rahimun tur maha welas ka para kakasihna kakasih Allah teh jelema nu nurut jasa secara syariat nurut jasa melalui tarekat nyana teh niti kana hakikat geus jadi kakasih Gusti Allah zahiran wa batinan Allah maha hampura boro-boro keur benerna dina syariat keur salahna ge ieu geus dihampura bae ku Gusti Allah jelema kadeulina teu salat kadeulina ku mata urang padahal hatena mah keur babarengan jeung Gusti Allah tapi wali Allah nyaman geus wali Allah teh aya nu wali dina syariat kakasih Allah teh eta ge sarua aya anu kakasih Allah teh syariat jeung hakikatna nu jelasna dua-duanana ieu adalah menang Ghafur menang Rahim asal urang nurut ka parentah Allah ngalaksanakeun perintah-perintah Allah urang teh kakenaan ku ayat Ghafurur Rahim alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan urang kabehan dihampura dipake kaulas ku Gusti Allah sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam